Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya. Ki Kampak akan stand up komedi yang berjudul Pasea jeung Pamajikan. Nah, di dieu Ki Kampak boga babaturan ya. Arana teh Daseng, arana teh panggilanna teh Daseng. Manehna digawe di laut, pelaut sampai 8 bulan sekali karek baliknya di laut lepas. Meureunnan balik ka dieu hicing selama 8 bulan teh meureunnan duit beak. Tinggal saeutik hicing wae di imah atuh da can mangkat deui. Eta nu ngaranna Daseng teh dina awak ge jangkung gede, hidung tato pinuh, serem. Nu ngaranna Daseng teh boga budak 2 ya. Tah nyampeurkeun si Daseng eta teh ka Ki Kampak keur nongkrong, Ki Kampak keur santai. Nyampeurkeun, "Pak, aya naon, Seng?" "Aing keur pusing," cenah. "Pusing kunaon?" Ulah sok jug datang nyebut pusing. "Keur pala pusing lah hulu," cenah. "Aduh rieuet," cenah nya. "Heuh kunaon dicocot tawon apa kamarang? Pot rieuet kitu." "Beungeut kusut." "Kunaon sih? Bangun teu mandi deh." "Kieu Pak, aing aya masalah." "Masalah naon aing pasea jeung pamajikan?" "Masalahna mah kieu, aing hayang daang deungeun kejo can siap, kejo can asak. Di dinya aing ambek-ambekan ngabantingkeun piring, masalahna mah keuna kanu panto. Akhirna pamajikan aing ambek ngucik-ngucik masalah duit beak kan selama kamari berlayar teh meunang sakitu duit teh. Balik ene teh ka ditu ka mitohana, keun bae ku aing teh disusul ieu. Aing ayeuna keur pala rusing Pak, aya duit 250 deui, kumaha ieu?" "Ih, naon kumaha ieu, eta mah duit-duit sia. Aing hayang mabok lah, pusing ieu hulu rieuet." "Yeh, aing mah teu ngijinan mabok-mabokan naonan malah jadi nambah masalah. Moal aing mah kajeun ieu mah urusan aing," cenah. "Nya geus aya kitu mah empek, ngan aing mah naek maturan we nya." "Heuh, manehna mangkat na motor meuli arak 2 botol nu galede, birna sabotol. Asup ka jero kontrakan anu kosong. Ududna sabungkus, suuk. Eta mah nyaan keur pusing klok 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 klok. Klok 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 klok. Beak teh nu sabotol teh dicampur nya uyuhan teu pait ge. Pait teh sia? Henteu cenah. Nu hiji deui campur jeung kerat dinding. Klok 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 klok. Eta mah naek beak ku sorangan nya. Bener-bener 2 botol. Birna Ki Kampak tibang kabagian sabotol ge henteu. Ku beak kumanehna ngan kabagian sagelas da ngasaan hungkul maturan, mana curhat di dinya nya. Lila-lila undur kos undur nya. Mundur. Cing teh kunaon maneh? Henteu cenah. Henteu. Rada gengsi mun aya nek naon mah? Aya nek ngagoledag hareupeun Ki Kampak mah nya. Rada gengsi maneh teh. Mangkat teh ka indungna. Ka imah indungna. Di tukangna teh kandang domba kan, lega. Nya geus cenah aing kieu mah naek mangkat heula cenah naek rada niis ka dinya ka tukang cenah. "Kade sia lempang ulah galayang-goyong kitu. Pajarkeun sia mabok unggal poe jeung aing, padahal mah aing tibang ngadengekeun hungkul curhatan sia." Heuh. Mangkat teh ka kandang domba maneh ka tukangan imah indungna. Ki Kampak balik tah. Ai teu lila nya kadenge eta, "Oh,
utah uger ai ki kampak sugan teh domba kacekek tambang di tempo teh aduh si Daseng kur utah-utahan liur cenah hulu teh teu beda ieu teh dompleng nyedot cai ngagowor wuor 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 aduh liur cenah indungna nyampurkeun kaki kampak 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 ieu moal naon-naon si Daseng cenah moal engke ge cager deui bere cai kalapa we lah kitu nya lain meni parah kieu sibuk indungna jeung bapana marencetan eta oh sibuk si Dasengna ngomong deh ma meuli Paramek meuli obat liur cenah aduh liur asa 7 guriling cenah eta riweuh si indungna jeung bapana sibuk maruli obat marencetan nepi ka kitu tah pusing teh ulah nepikeun ka ditambah deui pusing biasa weh ieu mah ditambah deui pusing nya pikir rieut hulu pamajikan mah anger datean balik kudu dicokot. Oke cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.